Ari isuk teh repotna minta ampun ayeuna mah rek nyieun sarapan ieu we ta goreng tempe. Uing mah resep keneh ku koneng di taman koneng ulah poho we penyedap rasa heuh guys. Ta geus arek asak ayeuna rek nyambel atahan we tomat jeung cengek. Sigana ieu mantap dicoel-coel ya. Ulah lada teuing da resep lada. Ayeuna mah rek ngagoreng tongkol heula rek dibumbuan. Make peuteuy ta meser di alun-alun keur dinten Minggu. Ieu tuh geus dikung serangkang sereng ek dicampuran baso nu laleutik. Tuh mantap guys. Ayeuna mah waktuna nyarap, galo-galo heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunah ning nyarap isuk-isuk teh heuh guys. Uing mah kudu nyarap, lamun teu nyarap aduh mentak kumaha ieu perut. Paur lambung heuh guys. Tuh budak geus ngagroan we dihareup buru, ibu buru, iraha rek mangkat sakola teh. Ulah we indungna nyarap heula. Aduh ieu budak. Meuni teu sabaran pisan, hayo we gero deui. Cenah besing katinggaleuan sakola. Da meuni ampun heuh guys. Ta ieu geus arek siap-siap. Manehna nu manasan motorna da bisaeun, tapi nu mawana mah abdi da teu ieu ulah waka mawa motor. Ayeuna mah lanjut we geus nganterkeun budak sakola teh. Mapai arisan COD. Bubur we euih deui ka bumi da niatna arek mereskeun sapatu tah. Ayeuna mah kardusna urang piceunan we da balatak heuh. Sararowek ieuna oge kardusna. Ayeuna mah geus beres ngepel, geus beres nyeuseuh, isuk-isuk teh geus beres masak, da bujang anu panggedena arek barangkat gawe engke jam 10-an. Jadi geus disiapkeun sarapanana. Asa rada geunah ai beres isuk-isuk teh. Ai kabeurangan mah aduh mentak lieur sok sangeuk mereskeunana guys. Alhamdulillah. Pak pikpek we ti subuh asa teu karasa geus jam 8 deui. Selamat isuk menjelang beurang guys. Bye bye.